Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sadaya wilujeng patepang dangu deui sareng simkuring Mang Otong salamina. Simkuring baris medar carita Sunda dina judul carita Dedemit Gunung Wayang bagian anu ke-17. Simkuring ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun dugi ka arengsena. Sumangga pemirsa supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Ieu carita Sunda urang kawitan. Pedaran simkuring dina dinten kamari nyarioskeun lalampahan Mang Ahoy anu dipeupeuh ku buta teh nya nepi ka macleng gitu tah. Kumaha atuh salajengna ieu carita langkung paos mangga urang sami-sami bandungan. Kumaha Pak Unyeng? Ieu Mang Ahoy teh capaknya ku gentur-gentur teuing can balikeun nyeh wae. Cek Aki Karjum harita pok Pak Uneng nembalan. Nya Ki. Nah kemana heula Ahoy? Ieu urang rada melang atawa susul bae atuh ku urang. Jiganya kitu Pak Unyeng. Wayahnya we pangnyusulkeun nya Aki ge aja melang teh. Kembali Ki. Kurang disusul bae. Aki mendaguan bae di dieu. Pak Unyeng. Jangan bisi kumaha onyam Mang Ahoy teh. Sanggeus kitu kenceling harita Pak Uneng indit maksud rek neang Mang Ahoy. Sanggeus nepi ka hanapeun tangkal Kiara. Pak Uneng ngarasa heran Ahoy teu aya di tempat. Kemana Ahoy? Ari ieu urut nama aya busik, tapi Ahoy na kamana ieu? Cek Pak Uneng harita sabari rurat-ret ka sabudeureun eta tempat. Aduh. Jigana kudu diteangan ieu mah. Rada melang ieu. Cek Pak Uneng harita sabari kenceling init ka belah kulon maksud rek neangan Mang Ahoy. Pak Uneng palahak polohok kena gawir. Aya nu garung disingkabkeun, aya anam diguarkeun, tapi waleh eta Mang Ahoy teu kapanggih. Aduh, ka mana ieu Ahoy? Urang jadi katempuhan ieu kudu kumaha? Ceuk Pak Uneng harita. Manehna geus ngarasa bosen ka tatangko teteng neangan Mang Ahoy tapi waleh teu kapanggih. Anu akhirna Pak Uneng harita teh balik. Maksud arek neangan batur pikeun neangan Mang Ahoy. Kasugri palawargi cag lalampahan Mang Uneng anu rek balik ka lembur rang tunda heula. Kiwari urang caritakeun lalampahan Mang Mandar. Tika jauhan ketingali aya hiji tangtungan jalma anu keur kukurusukan di nu garung. Si horeng eta teh Mang Mandar anu arek ngaleget manuk. Aduh. Rek capek ya. Jigana kudu eureun heula dia ya. Ceuk Mang Mandar harita sabari gek diuk dina hanapeun tangkal jirak. Bareng Mang Mandar keur anteng ngareureuhkeun ka capek. Kurunyung Pak Uneng datang ti nu garung. Geuning aya Mandar di dieu, kenaon eta? Geuning Pak Uneng. Tas di mana Pak Uneng? Nyeta dar, urang teh keur neangan Ahoy teh tadi ku geus lieur. Neneangan Ahoy Pak Uneng. Aku naon Ahoy? Keanan capek ieu diuk heula ieu. Ceuk Pak Uneng harita sabari gek diuk digigireun Mang Mandar. Neangan Ahoy kumaha Pak Uneng teh? Kieu dar sebenarna barabat ngalalakonkeun pangalamanana ti mimiti Mang Ahoy tapak nepi ka leungitna. Kabeh hiji oge henteu aya anu kaliwat. Teu kungsi dilapok Pak Uneng mungkas caritanana. Tah kitu dar. Jadi ayeuna teh Ahoy teh leungit duka kumaha nasibna. Ya urang katempuhan kita tadi neangan can kapanggih bae. Oh kitu Pak Uneng. Aduh kumaha atuh nya melang atuh. Genting atuh bantuan neangan kurang.
Kebenaran ari kitu mah urang tadi narek balik arek neangan batur pikeun neangan ahoy. Urang babarengan bae atuh teangan ku urang. Sanggeus sagara rupana tarapti kanceling harita Mang Mandar jeung pauneng init maksud arek neangan Mang Ahoy. Mang Mandar jeung pauneng muru ka belah kulon. Apuruk-apurukan dina nu garung. Gabres-gabres harita dina nu garung cucuk cente jeung korod geus teu pati dianggap. Hoi. Aduh, kemana ari ahoynya? Aduh, pauneng lieur ieu tadi can kepangih wae. Nyata heueuh Mandar. Kemana korolosna ahoy ieu ngahesekeun. Eureun heula pauneng ide ieu. Capek ieu aprak-aprakan we. Ceuk Mang Mandar harita sabari gek diuk ngareureuhkeun ka capek. Beri ngareureuhkeun ka capek harita Mang Mandar tungak-tengak kana tangkal huru. Gebeg harita Mang Mandar ngagebeg. Pauneng. Itu naon nyampai dina dahan huru? Heueuh wae. Naon kitu? Moal kitu pauneng karud cariwuk mah. Ke dar. Ke asa wawuh ieu bajuna dar. Heueuh pauneng. Bener ahoy pauneng. Aduh, eta ahoy nepi ka nyampai kitu dina tangkal huru. Kumaha urusanana ieu dar? Mang Mandar jeung pauneng harita teh nyampeurkeun keun hanapeun tangkal huru. Nyaan we harita teh Mang Ahoy nepi ka nyampai di luhur. Aduh, kumaha ngalana ieu pauneng? Ditaekan gede tangkalna oge. Dar kudu kumaha tuh nya? Kanan pauneng. Aya gantar ieu. Orang ajul lah pauneng. Mang Mandar harita sabari tap harita kena gantar. Mang Ahoy harita teh diajul ku Mang Mandar sakumaha ngajul picung. Hup, tah pauneng tah. Muragbal yeuh. Hup. Hese dipageuh yeuh. Ke ku urang dar. Gantian heula yeuh. Ieu gantara pauneng. Mang Ahoy harita teh diajul disakalikeun ku pauneng. Kubrag murag ningang pisan kena sirah Mang Mandar. Gebru. Aduh. Pauneng menang ditingangkeun ka urang ya. Aduh. Hampura bae dar. Teu dihaja atuh maneh make cicing hanapeunana atuh. Aduh ongkoh pauneng mah dihaja meureun ditingangkeun ka urang. Aduh. Hoi. Ieu hudang. Aduh kumaha pauneng ya kapiuhan geuninganan. Hoi. Bae dar. Pinsan geuninganan. Kudu kumaha tuh urang ieu mawana. Ayeuna kieu pauneng lah. Talian orang gotong lah. Atuh pauneng teu ngalobakeun diomong tapkeun tali harita Mang Ahoy dibeungkeut. Tuluy digotong jeung Mang Mandar maksud arek dibawa balik. Palawargi nakumaha tuna nasiban Mang Ahoy anu salajengna langkung paos enjing urang keureueuh deui dina bagian anu ka-18 na. Atur nuhun kana naon rupi perhatosanana wilujeng kantun kasadayaana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.